tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema-jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji dek jaritakeun jelema mukmin anu sejati kaimananana anu ku urang kudu dijadikeun contoh terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kadua dek nyaritakeun jelema anu babali kaimanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah wari berbalik murtad jadi kafir deui. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Iyalah ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fi wal mausul ma'silati fi quwatil mustaqi sarwajin al mu'minuna wal mu'minat. Bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana may yartadda minkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh an dinihi jauh tina ninggalkeun agama Islam ku ari babalik ka agama kafir. Ta'eta fasaufa yatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum eta teh gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancan aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Ai nu bakal makan isuk minggu hareup bulan hareup meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kangjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjarkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib, berarti mukjizat. Kangjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui paling sabulan 2 bulan satahun 2 tahun deui cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit tu teka deuleu ku urang diberitakeun ku Kangjeng Nabi. Keun tabak kuari keneh isuk pageto mahsyarna mizanna siratal mustaqimna haudna neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Tah ieu teh ieu urang nu mantak darariuk di dieu ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa. Disiksa ieu teh aing teh mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa. Tah ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia sieun dibeuleum ka kitu ka kumaha kitu bae geus. Teu kudu ditanyaan deui sieun mantak ngaji kunaon? Embung ka neraka. Pasti kos kitu tah teh. Tapi cenah urang Cikupa mah lain, kunaon? Sieun mantak ngaji kunaon? Janji jeung rangda, beda tah mah. Mah sempilan doang gue gede nama tetap sieun ka neraka. Pan sieun ka neraka pan di nyero ngaji nyieun neraka. Pan belum tak emang orang Cikupa mah paling-paling ya tahu sih. Tuh kan. Nah, ieu teh urang teu kudu dicaritakeun. Hiji mun ditanya hayang sugih henteu? Hayang, teu kudu ditanya. Pasti harayang sugih kabeh. Komo ieu mah potongan kredit kabeh. Hayang. Teu kudu ditanya. Nomor kedua, sehat. Teu kudu ditanya deui tah maca Kangjeng Nabi. Kajen teh kumaha ge jelema hayang sehat bae. Ulah ditanyakeun deui geus pokona mah hayang sehat. Katilu hayang sorga pasti bae eta mah. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Mantak kahujanan saeutik nyilih. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Pasti bae eta mah. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Mantak kahujanan saeutik nyilih. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Pasti bae eta mah. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga.
panayang sorga ai macul bapak di sawah kahujanan dia tilok nyilib tilok padahal hasilnya henteu hasil datanya henteu hasilnya henteu wah mun kuberit hasil padahal kamari sabaraha poe macul kahujanan tapi ieu ngaji mah jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilib nyilib kahujanan nyilib masyaallah. Jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan belon eta. Masyaallah. Lantaran orang mah pandanganna pandangan duniawi bae, hayalanna hayalan duniawi bae, ukhrawi mah ku urang teu kabayang-bayang, nu mantak eleh bae tah. Nah, supaya orang teger, supaya orang mantep, maka ngaji abe aya masukan-masukan. Jai urang hudang tipe ting teh urang mah eleh ku tunduh pan sebab duniawi pan urang mah teu hudang leng bentanya leng cenah cak kiai tenang ja puyeng geus kikian bae cenah kikian teh haji bae mikir nya tiris nya tunduh nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya dula-dula deui anggal ngegepayan sini cak anggal teh sini waktu gegeran dirangkul ku urang teh menyatulah dengan bantal lantaran pandanganna duniawi tapi lamun geus pandangan ukhrawi hudang dipeting kok tunduh ke ku aing sia tunduh awas ku aing sia dipeurehan gajen ku kumaha ku aing sia emang aing eleh ku sia tunduh di kieu-kieu ku nya ngopi heula abe ulah tunduh aing sia mantap ngopi ge awas ya ku aing tunduh kene nyieun boba diasupkeun hulu ka hayu sia tunduh teh tunduh aja dulu senang tanggeus set kacai tiris tinggal tiris tunduh tinggal tunduh sebab pandanganna aing mah lainna naon ieu hook malam ieu moal kapanggih deui jeung aing wisuk mah lain deui nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglak maningan aing tunduh-tunduh ge salat sanajan 2 rakaat eta pandanganna ka ditu beda berarti mah pandangan anggel ka we kadeuluna ge lain deui atuh pan panaikan dengan tahajud mah matana ge lain deui rada beureum ieu baca lenghar matana aya nu belah ditu beureum nyeri mata masyaallah dina mata ge atuh bakal kadeuleu caian bae semu beureum oh berarti peutingna tas hudang ge kajen kukumaha aya nu cenghar ge mah potongan potongan cala lenghar geus kanyawan bae di mata ge tuh nya lain deui komo awe mah cindul oh berarti kasih carekan salah lagi insyaallah tuh gitu ya nah 2 informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi hiji bakal aya jelema nu murtad nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama Masya Allah mata ya ayyuhalladzina amanu cak Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi wahai jelema nu ariman sakeureung deui bakal aya jelema nu murtad hiji nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah mayyartadda minkum an dinihi saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir ngajauhan agama Allah ulah kaget Muhammad fasaufa besok atawa bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah nah, jadi aya 2 hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae telila Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah dipundhut ku Gusti Allah mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah balik ke agama Yahudi deui balik ke agama Nasrani deui mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi na haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh ka kuari aya citra aya puri di dieu
anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakieutan maka atuh masih banyaraho pan ada teh murtad kumaha ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah cek Sahibul Kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtangan ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ya orang hitung-hitung muludan mah ya. Muludan ya ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleuk cauna gede teteg diukna. Mun cauna nu laleutik teh cau emak cau hansip, bangun hidup bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ke Kangjeng Nabi bahkan lain sekedar murtad ngaku Nabi deh jadi ayat Nabi tandingan jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi tetap Allah nyen tandingan Nabi jadi jelema ngaku Nabi kadang-kadang kurang bangkawara emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari aya kiai anu teger teh pasti aya babadingna pasti bae aya kiai anu teger aya nu ngalembar jangan bandinganana engke ge masyarakat sendiri masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah lamun asli negakeun agama hije tilok nyeun proposal asal kiai nyeun proposal tandingan kiai tah proposal kedua tilok dek nyen yayasan komo dana Australia komo dana ti Yahudi tipatikan memuadaikeun sama kos kitu mah mun aya tandingan kiai bener tandingan anu tah geus kajian kumaha ge berdalih ka kaler ka kidul legeg ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli inova tah kiai sakitu bae titik bae geus pokona kudu aya tandingan anak baik kajian kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sajili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siti Syekh Marufil Qurhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung Pak Haji dari mana ziarah kemana ke Makla makom siapa tuh Syekh Nawawi itu siapa Syekh Nawawi itu ulama Banten saya dekat rumahnya sugan kula nyana akur jeung urang mentak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae eta mah kenapa sih diziarahin oh dia ulama besar karangannya banyak dibejakeun ku kula gitu emang udah jelas kitabnya bener je pan nang tangan kae kan jadi kieu ya juga lain akur gitu Masya Allah nyaduaan bae ieu digang ngomongna ge ih cekula teh emang kenapa sih emang belum kenal dengan Syekh Nawawi nggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu apa ya manusia biasa nggak jelas itu orangnya wah gelut tau lah ya ini ih mapan Mekah ditahan kita gugula ditahan udah gini aja saya kamu nanti di akhirat kita ketemu nggak sebaik gula kacai baik nyana nuleukeun baik pan di akhirat tapi mendang sababaraha poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui ngajelaskeun Syekh Nawawi gugula dijelaskeun teh dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian
tetapnya teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana Pajagalan jakin. Oh di situ mah banyak Persis ya, mungkin Mas juga Persis ya, mohon cenah. Wah tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi tuh jeung batu cek urang teh, batunya nembarah di dinya hampura ieu mah Mekah cak ulah teh. Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah kos gitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah ulah aneh. Kuari bae kuari nu datang ka kula ulah manusia biasa. Habib bae Habib aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya. Sakelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Ajani. Atuh deuk nyaho di mana ngaji teu naon teu mah. Ngan saturunan-turunan anak doanya nak aiteu ngaji mah tetep bae kula pengalaman Habib bae anu teu percayaeun kana kawalian ngan lalaunan ku kula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun mesti jamaah Habib ceuk kula teh anu jadi imam terus kabladina rada sadar teu cacakan eta bae geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngajelaskan tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabengket wali Allah abadi akhirat anu ngaku sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu akbar teh jak geus hijrah hate urang mah mall aya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator. Oh Masya Allah. Nah kehiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawadah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawadah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nya teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh. Urang mana eta? Urang Yaman. Wastaula ala biladihi. Nyana jadi pemimpin Yaman saat eta. Wa akhraja umala Rasulillah. Pagawe-pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah. Teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu. Ngemantak pak kata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Mu'ad bin Jabal Sadatil Yaman jeung penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyeun kekuatan. Setelah nyeun kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Adaili. Setelah dibunuh dibakar imahna, dibeleuh imahna, dihancurkan, nyana segera ke Madinah laporan ka Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Adaili hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah ieu geus terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi deui nyana bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzab min Musailamah Rasulillah min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeunna. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebal deui sugih dilaksanakeun bener
aya umur yang dibawa kadinya teh ieu kunaon ya geus umur yang 3 tahun cenah ngajoprak bae kirinya ngising dinya kadia kan diusap ditiup cageun deuk kumaha teu percayaan atuh nu batak jelema percaya ke